make aturan tetep perasaan urang ulah nu urang kasep lain nu urang nu Allah kurnia ti Gusti Allah falahul syukru wal minnah geus urang mah bersyukur ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala pake ibadah ka Gusti dilempeng-lempeng ge eta urusan batin mah hese bae urusan batin teh urang mah masih kena jig-jelek mandak jalan di tempat tidak naik darajat munggu Allah tidak naik darajat teh munggu Allah tah eta teh hayang naik darajat mah kos kieu bae nah kuncina mah hiji bae kuncina hiji naon walau naqasat yaduhu usbu'an gizai diciptakan ku Gusti Allah leungeunna eueuh curukan hiji biasana 5 ramo nyanangan 4 kurang hiji menang yang seri ke urang lantaran ieu dedeg pangadeg urang dibere kasep jeung bagus lainang mesen eueuh pesenanana di mana urang mesena jeung kasaha dibere lintuh lain menang order dibere begang kuru lain menang mesen dibere gagah lain menang mesen dibere lemah lain menang mesen dibere aya kakurangan lain menang mesen aya nu leuwih disebut cenggeh atuh lainang mesen ieu mah deuk nembongkeun ka maha kawasaan Allah di makhlukna nu ieu gagah nu ieu kasep nu ieu mah pendek nu ieu jangkung nu ieu putih nu ieu koneng nu ieu leteng nang Allah urang teu meunang ujub ku kasep lantaran kasep lainang mesen kasep teh nang nyiptakeun Allah kurnia Allah urang teu meunang ujub ku gagah lantaran gagah lain menang mesen lain ngaikhtiaran kasep teu bisa diikhtiaran gagah teu bisa diikhtiaran dedeg pangadeg seterek teu bisa diikhtiaran ieu mah semata-mata pamere ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ketika urang dibere kasep ulah ujub ulah takabur jalai nu urang nu Allah diberi gagah teu meunang ujub teu meunang takabur lantaran lain urang pamere Allah isuk pageto dicokot deui kasepna dicokot deui gagahna nalika aya kekurangan urang teh begitu ngaca babaturan urang makararasep ai urang ya 12 lah jeung nu aya di sekolah nu aya di solear bojot aing kita teu meunang ngeluh demo ka Gusti Allah teu meunang aya rahasiaan di dinya urang begitu ngaca ternyata kulit urang hideung kulit urang neuleuh babaturan urang neuleuh kawauh urang pararuti dina hideungna ge atuh teu sahideung urang tapi begitu urang ngaca aing mah hideung amat asana 12 jeung kastrol waduh teu meunang urang ngeluh Gusti kok nyiptakeun abdi hideung kieu ye asana teu adil mun urang boga pikiran kos kitu cilaka ih cak Gusti Allah atuh jaka bege nu aing kumaha aing bae sieu dibere gagas sieu dibere kasep sieu dibere sampurna sieu dibere kurang sieu putih sieu koneng sieu hideung atuh kumaha aing bae jeung aing ieu
lah jamal kebal cak Gusti Allah kabehan ge nu kasep kadang-kadang cuman 30-40 tahun nu goreng mah dikebalkeun ku Allah datang ka 90 tahun nya gorengnya kebal atuh kumaha Allah bae eta mah lamun urang geus inget kadinya luhur pangkat urang nu mantap ketika urang amprok jeung jelema biasa bae kasep janu Allah goreng nu Allah nu dideuleu lain kasep jeung jorena lain gagah jeung lemahna nu dideuleuna nu nyieun kasep nyieun gagah nyieun lemah nyieun goreng maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala di kitu-kitu ge tetep bae kaluar bae ti majelis atuh biasa deui bae urang masyaallah ieu sih hate urang ku hese-hese teh hate hese nu mantap hese jasa hayang boga darajat munggu Allah boga pangkat munggu Allah lah munggu manusia mah bisa dibeli pilkada beli 1 miliar 2 miliar 3 miliar 4 miliar 5 miliar nu penting aing mah jadi bupati ngaranna meuli mulya di dunia tinggal engke bae di hareupeun Allah kumaha tanggung jawab meuli di dunia mah kos kitu tah tapi meuli mulia di Allah mah lain ku kitu meuli mulia teh urang boga duit kurnia ti Gusti Allah bere nu butuh mulia menurut Allah urang boga gagah tanaga batur aya nu perlu dibantu bantukeun tanaga urang ka batur mulia menurut Allah urang ayeuna mah boga ilmu bikeun ka batur nu butuheun mah mulia menurut Allah kabeh ulah boga rasa nu urang nu Allah tah eta kakarep geus mantek lamun aya embe batur ka imah urang pencit janu Allah ieu beres geus aja cek tetangga teh embe aing ka mana pencit kusa kula pali pencit dah nu Allah ieu oh aing geus tenang geus nang dua poe leungit kebonyana kembali ke mana? Pencit janu Allah. Mal beres atuh kos gitu mah. Make aturan tetep perasaan urang ulah nu urang, kasep lain nu urang, nu Allah. Kurnia ti Gusti Allah falahu syukru wal minnah. Geus urang mah bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala pake ibadah ka Gusti. Dilempeng-lempeng ge eta urusan batin mah hese bae. Hese bae urusan batin teh hese urang mah masih kena jig jelek mandak jalan di tempat teu daek naik darajat munggu Allah teu daek naik darajat teh munggu Allah tah eta teh hayang naik darajat mah kos kieu bae urang teh coba aing hayang naik darajat teh ja puasa mah terus bae aing ja maca Quran mah terus bae tapi kok kieu bae ieu teu naikeun darajat puasa nisbat dinyana mah lantaran puasana ku nafsu teu naikeun darajat maca Quran di manehanana mah lantaran ku nafsu satungtung ku nafsu bentukna ibadah ge sanajan bentukna ibadah neraka maksiat bae kajen ku kumaha ge bentukna ibadah tapi henteu ibadah batin nama maksiat berarti ku nafsu mah ku nafsu mah salat urang teh tapi kadeleuna mah pan urang salat teh keur ibadah hebat teh soreng di jero nama ieu teh hayang naik pangkat di jero nama hayang warung maju di jero nama endek melet tatangga maksiat tah berarti kan kadeleuna mah salat hebat jasa soreng bentukna doang salat jero nama bok-brok gitu wow ngaji unggal peuting 2 panggung 3 panggung kadeleuna mah kos nu ngaji horeng di jero nama hayang kebeuli ban maksiat hese kadeleuna doang kadeleuna nah kumaha eta omean di jero hate urang lantaran ngaji ku nafsu salat ku nafsu ieu teh maca Quran ku nafsu supaya eueuh nafsu ngan eta tah ngaleungitkeun nafsu lain bantrak-bantrak hese na ge hese perang jeung nafsu mah teu bisa sapoe 2 poe saminggu 2 minggu teu bisa
perang jeung Belanda mah, perang jeung Amerika mah, perang jeung Inggris mah, seminggu, sebulan, setahun, 2-3 tahun selesai, beres. Tapi perang jeung nafsu mah mimiti berangkat datang ke maut terus beratna perang jeung nafsu. Nah, kuncina mah hiji bae, kuncina mah hiji. Kuncina hiji. Naon? Ulah resep dunia. Tah eta mah pahit biasa. Pahit. Pahit geus lain peuheur deui, pahit abang geus. Titah ulah resep dunia boro-boro nu lain kiai, nu kiaina ge resep jasa kana dunia. Tah eta hese jasa tah aya ulah resep kana dunia. Mantak diarahan ku ahli tasawuf mah, ku ahli thariqah mah sangkan ulah resep dunia lantaran dunia mah mataul guru. Percaya ke Al-Qur'an. Ditata ku guru mursyid supaya ulah resep dunia. Di dieu mulaina tak oh jah hese tah ulah resep dunia teh hese. Silaturahmina lillahi ta'ala. Urang mah aya kadua bae ka mana? Silaturahmi ka mana? Kasih eta. Maksudna nek naon di balik silaturahmi? Susuganan. Aya susuganan. Teu beres. Nah iyalah saetik sebagai saetik ulah resep karena dunia mimiti ulah resep teuing. Resep keneh ngan teu make teuing. Kabelah dia dikurangan terus dikurangan. Ya Allah, babari jasa ngomong nama babari jasa praktek nah hese jasa, masya Allah tah asal geus resep baik kana dunia geus ibadah mulai mantep ka Gusti Allah. Sebab nu ngahalangan ibadah terutama salat adalah dunia. Allahu Akbar. Aya mio ieu kagambar bae mio. Masya Allah anu semu beureum-beureubeu teh ya. Masya Allah. Cak Gusti Allah teh mahal golbu teh mahal ru'yat tempat deuleu Gusti Allah ka jero hate urang. Cek Gusti kunaon aing nu nyieun dunia teh kadeuleu ku sia maha kawasa aing teh kadeuleu langit bumi nangieun aing pugus sia ge nangieun aing kunaon atuh resep ka mio teu resep ka aing sia mah lain salat kos kitu mah mah carekan ku Allah. Allahu Akbar. Apaan saanyar tukangna lain deui. Tukangna lain deui. Ulah cek Gusti kitu amat teh si salat. Allahu Akbar. Ojol bae kitu ieu nopa ka Fortuner. Rada luhur we Fortuner mah jeung rada giatnya nama. Ojol bae kitu jaka ukur rasana ku aing. Pan cenah iya kana budu pan Fortuner atuh. Tuh. Allahu Akbar. Nu diimahi rada leuleus bae. Apa ganti bae ka urang Karawang gitu. Apa nambah rupa-rupa di jero hati eta miceran kos kitu teh supaya Allahu Akbar, Allah Maha Agung kacipta kaagunganan poho kana sagala rupa. Ya Allah nikmat teh hiji Allah. Mantak Mama Bakri jang coba talagudag jang waktu zuhur talagudag sing kencang sing loba budak di titah kumaha atuh nyana salat Allah. Jadi geus teu ngadenge kana kos kitu tadi ujina ku talagudag budak. Urang mah deuk salat aya gandeng sia. Baneng aing salat teh husu. Cek nyana emang biasana husu. Henteu pugu biasana ge. Ya Allah ya Rabb. Nah ieu ulah sok nyawad ka batur lantaran batur teh kos kitu pamere Allah. Lainang mesen lainang order pamere Allah mutlak. Kasep pamere Allah, goreng pamere Allah, gagah pamere Allah, lemah pamere Allah. Geus urang ulah dideuleu kituna nu dideuleu nu nyieunna beres geus kan. Insyaallah.
tadi titah kos kitu teh tah angel jasa urang kadatang kos ka kos kitu ka perasaan kos kitu angel ya Allah hese jas walau nakosot tiadul lamun kurang lengan kizayad usbuan kana hiji curug kuari kizayad teh gelut jeung Ki Umar dipiteskeun dikadek dibacok boewel lain sekadar boewel potong lengan Ki Umar pan dibales tah motongkeun leungeun deui begitu diperiksa ku hakim leungeun Ki Zaid mah eueuh curukan hiji leungeun ku Umar nu dipotongkeun mah sampurna ta eta kudu kumaha tah jai mah aya kakurangan tetep qati'ah potong deui potong leungeun deui eta kakuranganna bayar curug tah lantaran Nuki Umar mah 5 curugna ieu mah nu motongkeun mah 4 berarti kekurangan hiji curug bayar sabaraha duit wa alaihi irsu usbu'in masyaallah kuari dibalik Zaid leungeunna sampurna ari Ki Umar sabalikna justru aya kekurangan eueuh ramuan hiji ku Ki Zaid dipiteskeun potong leungeun Ki Umar dakwa langsung ka meja hakim kitu ka hakim sidang begitu di sidang diteliti heula leungeun Ki Zaid mah sampurna leungeun Ki Umar mah potong hiji eueuh curukan gitu nah ieu aya kakurangan kumaha yeuh walau qata'a kepan lamun dipotong teh leuwih hiji kan leuwih curug hiji rugi atuh kan Ki Zaid lantaran curug hiji kata bayin walau qata'a lamun megatkeun kamilun Ki Zaid anu sampurna ramona kokna kisotan ka Ki Umar nu kurang ramo hiji eta tetep bae kudu dibales pa insal maktu wa qadiyata sabil arba mun kersa Ki Umar nyokot bae kana diat asobe ramo nu 4 wa insya laqataha lamun memang endek potongkeun bae hiji deui curug tuh kos kitu wal asahu anna hukum atamana bitina natajibu nurutkeun cekawal asosa nyana balesan nggon timbul nggon bijilna kabeh eta wajib aya hukumah aya balesan aya biayain lekoto namun manehanana motongkeun atawa gitu ngemplengkeun lain akhadha diatahunna teu lamun nyana nyokot kana diatna geswa annahu tajibu fil halain hukumatu khumusil kafi sanyana kalakuan wajib dina 2 tingkah nu hiji tingkah nu motongkeunana sampurna nu dipotongkeunana kurang tingkah kadua nu motongkeunana kitu kurang nu dipotongkeunana sampurna na ieu mah cokot bae kitu naon ngaranna biaya hukumna 1/5 efek-efekna sabaraha walau qata'a kafan wallahu a'lam bissawab